Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang deui sareng sim kuring nyaeta Ceptoing tina channel Abid Filmnya kade ulah hilap. Sim kuringnya nuju sareng Mang Aji panginten. Host apa namanya silaing Aji? Kameramen selaku kameramen itu nya ti Abid Film sekaligus host dina channel Tusman Wani Wangi TV panginten. Tong hilap nya. Oke. Subscribe YouTube channel Wani Wangi TV. Oh sok atuh kusia. Kasa goblok. Jantan sim kuring teh kole pangintennya aya 2 channel. Ngahiji ieu channel Abid Film tina kreasi-kreasi filmna. Aya oge hiji deui channel nyaeta Wani Wangi TV, channelna khusus dina channel mistis gitu. Hororan gitu geuningan. Da keur usum pan ayeuna mah horor gitu. Jadi ka para subscriber Abid Film boleh di-subscribe oge channel Wani Wangi TV nya. Sami tau oge sami keneh nya. Nuhun. Jadi tong hilap we pokona mah. Pilih aya nu bade nyumbangkeun ide cerita boleh. Bilih aya nu gaduh ide nya tiasa oge ditulis di komentar supados naon supados aya inspirasi soalna ieu barudak teh nuju teu acan syuting deui nuju ngemutan alur cerita anu sae gitu. Masih proses. Upami aya saran atanapi alur cerita anu sae supados langkung sae oge gitu karena filmna tiasa oge sharing dituliskeun di komentar. Hoyong alur ceritana kieu boleh bagus. Insyaallah upami kersama dilaksanakeun gitu. Jadi ayeuna teh urang teh keur kumpul heula ngariungkeun masalah Beas. Bang. Ide ceritanya tuh. Semua kru Abid Film berkumpul Tuh. Suare. Jadi hayo ya selalu jadi. Nya intina mah nuhun kasadayana nu parantos subscribe, parantos nonton film-filmna. Mudah-mudahan bisa lebih dari berkembangnya, mohon. Karena kita bukan apa-apa tanpa kalian, anjay. Halah Ayeuna urang baca komen-komen netizen netizen. Aduh netizen. Komen-komen anu tos komen di YouTube channel Abid Film nya. Aya komentar anu nuliskeun Amputan aya gangguan heula tadinya. Kumaha tadi teh baca komen. Aduh jadi poho. Aya komentar oge nya ti para penonton Abid Film. Baca. Mana tuh? Baca. Tayeunya tadi dia tuh katinggal. Dampaleungeun gitu. Janten aya komentar anu nyarioskeun iraha bade ngadamel film deui ayeuna teh urang teh keur prosesnya nuju milarian inspirasi. Pokokna mah lamun anu ngaaktifkeun lonceng notifikasi pasti bakal aya notifikasina ke muncul pemberitahuan dari channel Abid Film panginten bijil ke film terbaru. Baca. Nya pokoknya mah terus we gitu nya. Tong hilap terus pantengin Abid Film. Oke, lamun aya ide cerita dari kalian yang di luar sana, tulis di komen. Oke kan? Yang cerita naon misalkan cerita horor, cerita komedi, cerita bucin naon? Iya. Bocin apa lagi eta si Garoy kok. Bubuk aci atau eta mah teh? Pecin. Boleh ke komentar di bawahnya. Boleh. Terus oge engke lamun subscriberna entos kan ayeuna teh bade jalan ke 500 trah upami subscriberna tos nyampe ka 1000 nya doakeun setengahna deui insyaallah bakal aya giveaway gitu. Tos 1000 subscriber mah giveaway-na naon? Wah, atuh tong beja-beja kan istimewa gitu. jantan lain mah tong hilap pokoknya mah pantang terus channel Abid Film kumargi
lamun teu aya dukungan nanti sadayana mah penonton aduh kumaha atuh da sedih moal aya viewers jeung moal ngasilkeun atuh teu Heeh, gitu. Terus sekali ewang atuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.